Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana tepang deui sareng Kang Arif dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman, ayeuna teh seri ke-55. Mudah-mudahan mitra-mitra dina dangat ayeuna anu nuju istirahat, wilujeng istirahat. Anu nuju ngagelehe, wilujeng ngagelehe. Anu nuju ngarengkol, wilujeng ngarengkol nya. Anu nuju ngaleut, wilujeng ngaleut. Anu nuju ngalamun patah hati, wilujeng ngalamun tur patah hati. Kamari teh dina sari ka-54 nyaeta nuju nyarioskeun Prabu Raksa Bumi anu nuju tarung sareng Nyimas Sidigini pasukan Manyoet sareng pasukan Orai dikarinya nya. Supados teu nyangkolong ting kana waktu sumangga ieu dongeng Sunda urang kawitan bae. Mitra-mitra urang ramekeun. Eta buntut Patih Sancamas ngaheuk deui. Jebrot. Patih Bakasakti ngagoak. Penang pisan ku buntut Patih Sancamas. Atuh pokoe nelong lenglir. Siga anu mabok. Wah, Ulah eta buntut si Sancamas. Wah teh kitu. Ari buntut aing leutik aduh. Kumaha kaduda nya. Kitu cek Patih Bakasakti. Kitu na teh panel hudang maksakeun jarik jeug awakna jajarig-jeugan. Cakakak Patih Sancamas nya kakak seuri. Wah, manyoet. Oh, sakitu ka becus teh. Ai sia mah tiap taun tek buntut. Sok gunakeun buntut teh. Bade aing. Kitu cek Patih Sancamas kitu teh jeleng loncat. Parapna ngaheung bangbaran. Rek ngahantem gadona Patih Bakasakti. Patih Bakasakti lain dikieu rewasna. Sakilak ngagorentelkeun awakna. Heuk juralit pos. Eta serangan Patih Sancamas ngageblos. Tapi teh kanyawan heuk. Buntut Patih Sancamas anu sakitu padana ngaheuk bangbaraan. Itu cek Patih Bakasakti semunu ngaweuweung. Bakat ku nyeri meureunnan. Ari-ari tak Prabu Raksa Bumi pada hudang deui. Panggatna beureum euceuy nafsu lain di kieuna. Anu saterusna Prabu Raksa Bumi ngagibekeun awakna. Cilek. Awakna jadi hiji monyet nu kacida gedena. Padag ge pokona mah eta buluna menicing borelak padana ni bolotot. Siga anu rek beri Nyimas Sidigini panona culak cilet bari herang kokona para ranjang. Kitu na teh bari sesegrok. Wah, begini. Ayo, urang buktikeun. Wah, kitu cek Prabu Raksa Bumi. Bari kitu na teh ngegag. Atau lampo bujana nu dosol. Jalina rebing. Sukona jebrak leungeun arangwas. Maksudna mah rek ngarawel tak Nyimas Sidigini. Ada awak Nyimas Sidigini leutik atuh. Heuk, tapi jerang Nyimas Sidigini loncat ka tukang. Tos.
eta rawelan Prabu Urung Raksa Bumi ngageblos dina kain kitu rikat Nyimas Nigini ngagibekeun awakna las wujud asli Nyimas Nigini leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ngajadikeun janggelek jadi orang yang anu kacida gedena orang sanca bahamna calawak padana semohorong letahna lelelan untuk cacing borelak eta orain gedena nandingan Prabu Urung Raksa Bumi hayo Ruhung Raksa Bumi lamun beneran dikanangtang ka kaula hayo urang buktikeun kitu cek Nyimas Nigini bari kitu na teh eta buntut anu kacida gede jeung badag ngaheung bang-baraan das teh misilek dia ngakecet kana sirah Prabu Ruhung Raksa Bumi Kitu cek Prabu Urung Raksa Bumi sirana sapapes dikecret ku buntut Nyimas Nigini rusak itu badagna awakna Prabu Urung Raksa Bumi kogorentelan dan tapuara heuk deui eta buntut Nyimas Nigini ngahanca deui kana awak Prabu Urung Raksa Bumi heuk kitu cek Prabu Urung Raksa Bumi awakna asa ancur asa riksak ari-arita balung jeung mangomen mantuan pasukan siluman orai balung uwak ngawik pedangna brut-brut abeh dihanca anu disesakeun teu sakedeung ge mendingan sakoteap eta siluman manyuet kabeharna geus beak malabur ka nagarana ari-arita Prabu Urung Raksa Bumi wujudna geus balik deui kana asalna teu kuat nandangan beseukeun Nyimas Nigini areta Patih Bakasakti keur dadalig dagan dicecer terus ku Patih Sancamas teu kanyawan jeleng pasukan siluman orai laluncatan Senopati Ponggawa kabeh ngaronom ngarempuk ka Patih Bakasakti jeung ka Prabu Urung Raksa Bumi atuh lain dik riweuhna ripuhna Patih Bakasakti jeung Prabu Urung Raksa Bumi pada ngaraponan pada nyacer pada ningang pada ngagencet pada mangkek pada nojos wah rupa-rupa tesirikna teh pada ngalekepek anu saterusna Prabu Urung Raksa Bumi geus teu kuat nandangan pasukan Nyimas Nigini kasup Nyimas Nigini anu saterusna Prabu Urung Raksa Bumi nabur kawang-awang ditutulkeun ku Patih Bakasakti wah ayo kabur wah kitu cek Prabu Urung Raksa Bumi anu akhirna ngablesat awakna dituturkeun ku sora angin anu saterusna les eta sora angin ngiles barengan jeung leungitna Prabu Urung Raksa Bumi anu tuluy ka nagarana teu kuat nandangan kasaktian Nyimas Nigini atuh Nyimas Nigini anu kakasakti mandraguna geus bogo mah mabur atuh anu saterusna Nyimas Nigini jeung pasukanana satosna pamit ka balung jeung ka Mang Omen tuluy mulang ka nagarana
Ari harita Pak RT Aki Unen mangoro omugus kadarinya tapi teu wani nyamperkeun mah tapi nyarumput dinu buni sabab sok ninggali anu tararung tapi barang kabehanana geus taruluy mah Pak RT sabatur-batur dulu nyamperkeun ka Mang Omen jeung Balung. Pok Pak RT nyarita, ih Mang bangsa naon eta ih Gusti ih kitu cek Pak RT bari ngabere gede siga anu ngadahar buah ngora jong aduh kuring mah dipegat ku monyet ih eta monyet meni gololode botongna bolu citruk ih eta panona gular gilet ih kukuna rangosi kitu cek Pak RT. Oh Pak RT eta teh bangsa siluman anu neangan si komod. Oh pan si komod teh munyung muja ka bangsa siluman monyet pan ari si komoda geus eueuh jadi diteteangan orek diteteangan ka mana ari teu ka alam kubur mah kitu cek Mang Omen. Ih paengan atuh ih rupana meuni pikasieun pikagilaeun kitu cek Aki Unen sarua Aki Inen oge ngabere gidik. Ayo Pak RT Aki ngoro Bang Koko oge Balung urang karimah bari sakalian istirahat. Aduh ieu awak biasanya dari geus galungan tadi jeung siluman manyuet kitu cek Mang Omen ngajakan kasarara ka imahna. Atuh anu saterusna bring sararea nuju ka imah Mang Omen. Harita bieu geus ngadengesakeun balik menyegura geru muka tulak panto da geus teu kuat sieun lain dikieuna. Cak mitra-mitra Mang Omen sabatur-batur urang tunda heula ayeuna urang malikan deui ka Ki Bajra anu harita keur lalempang ari maksudna nyaeta rek neangan paguron ti golongan putih jeung sakalian rek naluk-nalukeun paguron ti golongan hideung rek dijieun baladna rek dijieun baturna ari ti golongan bodas mah atau golongan putih lamun teu ditalukeun cenah bakal jadi cucuk rungkang kitu ceuk Ki Bajra. Garek gitu pok si bajing nyarito ki kitu cek si bajing. Oh bajing kitu cek Ki Bajra itu tuh aya dua jelema tuh anu keur lempang ka dieu tuh anu hiji budak kora pakaianna ge hade tuh anu hiji mah aki-aki sigana mah akina tah mah kitu cek si bajing. Atuh Ki Bajra jeung si muncang nempo ka hareup bener we pas ditempo teh aya anu keur lalempang duaan. Ari anu lalempang teh mitra-mitra nyaeta Aki Waru jeung Mang Uhi anu maksudna nyaeta rek ngadodok ka teun Mang Omen teh. Da harita Mang Uhi geus digembleng dina masal ilmu ngan ari ilmu keur ngaleungit mah ilmu halimunan jadi wah aka dibikeun ku Aki Waru teh nganu dibikeun teh ajian semu gunting beraja musti kawudukan jeung kadugalan wayahna cenah he ari ilmu ka halimunan mah moal waka dibikeun. Mang Uhi ge teu naon cenah Ki sakieu ge kuring geus dibere ilmu
jadi kuring bakal leuwih ludeng gitu ari cek Mang Uhi mah. Atuh Ki Bajra mane atoheun. Woloh. Kau beneran oi, beneran pisan. Pas bakal beak, iya teh oi, bajing, uncang, beak. Ayeuna aya anu nganturan, buka beneran. Dasar milik anak soleh. Kitu nate Ki Bajra bari terus ngajegak di tengah jalan. Atuh barang Aki Waru jeung Mang Uhi kadarinya mane ngaharulang sabab jajalanana dipegatan ku Ki Bajra. Pok Aki Uhi nyarita, "Hei Kisanak, naha jalan kuring di halangan? Naon maksud jeung tujuanana? Nah ieu teh jalan tol atawa jalan teh aya pajegan? Piraku jalan di leuweung aya pajegan? Lain nu di pajegan teh sirah hungkul." Kitu cek Aki Waru. Nah memang mitra-mitra kapungkur mah saur sepuh. Jadi masyarakatnya di pajegan iuran kepala cenah kapungkur mah. Dan kapungkur mah mun aya nu tepak-tepak karena masyarakat dipantrang. Sirah urang di pajegan gitunya. Kitu informasi teh sepuh, tipun bapak. Janten cenah masyarakat teh kapungkur mah di pajegan. Cakakak Ki Bajra seuri meninya kakak. Oke. Ompong ngarek ngaliwat mah tenang woi. Tong kasionan jalan lega bari geunahun. Pek Aki rek ngaliwat ka dieu mah rek sapoe 10 kali, rek 100 kali, rek bulak balik ke kumaha Aki. Aya syaratna Ki. Wayahna eta duit anu aya dina saku pindahkeun ka dieu. Pindahkeun ka kuring. Kitu cek Ki Bajra. Meren dina ngagarongna teh ngagarong sopan. Atuh Aki Waru menengah huleng. Pok Aki Waru nyarita deui. Si laing teh hayang ieu duit. Kitu cek Aki Waru. Kitu na teh bari ngodok rajut leutikna anu aya dina saku bajuna. Bare eta rajut teh ditembongkeun ka Ki Bajra. Atuh Ki Bajra teh meni colhok bangong. Ningali duit nepikeun ka sarajut. Da Ki Waru basa dibere ku Mang Komod cukup loba. Hiji cenah hitung-hitung hajimatan, nomor kedua keur bekal Aki sapanjang hirup. Ku bunga-bungana harita Mang Komod dibere ilmu kasakten. Malahan mah da bener pakaian Mang Uhi jeung Aki Waru teh hararade atuh. Hararade lah nyagetina teteron tina salur. Teteron jeung salur teh panghadena. Panjaman Jepang mah baheula ku karung goni anu seueur tumila. Kadang-kadang cenah ku balon ku karet gitu saur sepuh. Anu saterusna bakat ku atuh Ki Bajra cakakak. Ki Bajra seuri meninya kakak. Ayo ku pintar ya Ki. Ya, Gus peot. Ngerti oi. Oba Aki lamun keur ngolana sigana ya. Cocokan peot ge ku ngarti. Kuring teh Ki butuh nu kitu. Butuh sok kadiekeun gancang. Pek Aki rek kaliwat mah. Mangga bade ngalangkung mah. Kitu cek Ki Bajra. Atuh Aki Waru seuri
pamikir Aki Waru anu kieu mah cenah pagawean dewek pagawean manehanana. Ayeuna tara ngabegat teh Aki Waru. Da tiela mapan dina ngabegana teh rajin mineng pisan pangminengna we. Ada Baraja Ki Bajra menengahuleng ngadenge si Aki Seri. Lain sieun atawa gugup. Ieu mah siga anu ngalonyeng. Pok Ki Bajra nyarita deui. Hoi, aki-aki peot. Dah, si laing make sori Kitu cek Ki Bajra. Ki Bajra mimiti ketihna naik ngagolotrok. Kituna teh bari merongkak si Aki Waru. Nah dewek. Ulah seri. Nah, nu kudu seri teh si laing ngungkul. Sorek seri. Sorek moal seri. Sorek teu hayang seri. Arek seri, rek seserian sorangan. Eta mah lain urusan si laing. Tapi urusan dewek. Pan si laing ge tadi seri. Dewek teu nyarek ka si laing. Masih si laing huntuk koneng cacalangapan ge. Nah dewek ngomong ka si laing. Nah dewek nyarek ka si laing. Pek teh teuing. Ngan ulah seri jeung muning we bisi disebutkeun nu gelo. Kitu cek Aki Waru. Aki Waru bari ngaheh. Si Aki Seri wae jadi we pabaliut Kang Adin. Dikitukeun mah Ki Bajra meni kekerot. Tapi Ki Bajra masih keneh bisa nahan. Sebab anu di peangan ku Ki Bajra mah duit teh komo atuh duit geus noloh katempo pisan. Duit 100 juta teh lamun dipake meuli tanah atawa munding mah geus cinek we. Jang cek pamikir Aki Bajra cenah atuh. Perage aki-aki peot kieu dipangkeke moal seubeuh 10 jeung moal dikejoan. Rek dicobaan we, rek disabaran. Ki. Aki ulah salah pemikiran. Koreng mah lain halangan. Tapi eta duit lain lawan Ki bisi leungit ari ku Aki mah. Ari geus kolot mah pan sok pohoan. Asa geus biasa acan. Ojok lain lawan Ki. Loba tuyul sok kadiekeun pihapekeun. Bos si Aki rek jajan mah karingen ta. Sok kadiekeun. Montong kalaka ngomong. Eta bisi huntu murag kitu cek Ki Bajra. Si lain teh hayang duit. Hayang duit iya. Maksud si lain teh minta duit. Nah dewek kudu mayar pedah dewek ngaliwat ka dieu. Sok ngomong lah sing ceureuh. Kitu cek Aki Waru. Atuh nafsuna Ki Bajra geus teu bisa ditahan. Bajing ewak aki koplok. Ewak aki ompong. Kitu cek Ki Bajra nitah kasih bajing. Siap Ki. Siap kan. Urusan nu kieu malah aki-aki mah. Aki-aki reyot kieu malah. Urang rak-rak eta igana. Kitu cek si bajing. Bari kituna si bajing loncat ka hareupeun Aki Waru. Peot.